naon cuy? Bagi bos berapa? Iya teh, kira nama 10 sekilo ngan biasa mah kalau cuma 7,5 we sekilo. 5.000 buah kieu mah. Kan nuju-mujuhna itu cuy, betis mah enak. Kurang lagi 5.000 atulah. Masa gitu banyak? Ya kira tuh atasnya nyanak laki rese kantongnya ya. Ya, nyawa. Bosat! Hei! Bosat! 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 Orang oi orang, cicing dengekeun. Urang teh cicing teh di negara hukum euy. Cing atulah bangsat kieu mah urang laporkeun ka pihak anu berwenang. Dorong. Gitu cuy, maneh deui euy. Doraka ngebangsat teh euy. Naon tingali? Udah. Anu mah maneh daek ka pihak berwajib, pihak berwenang. Urang bawa ka itu heueuh. Nuhun Bapak atur nuhun. Ah sia nuhun Guys, tangtos 4 sasi deui abdi bakal nepengan mamah. Aya naon teh? Runyah renyong kitu juga anu bunga. Ya kan tadi teh dijamret. Dijamret. Alhamdulillah teteh masih ditantayungan ku Allah. Aya pamuda ieu nu nyalametkeun pas dijamret teh. Ih, kasep teh teh. Kasep leuwih ti nu kasep. Lud, selok pengcan Lud. Lud, asyik nih malan Lud. Dalan ke si Lud. Kalau kuat. Lud, mau cuma sengir Lud. Dalan ke si Lud. Aing gawe nanti teh ciduk dah. Lud, kopi Lud. Lud, kopi Lud. Mana? Di tadi itu. Cing sok ari silaing kunaon gawe cengar-cengir suraseuri ditanya ge teu ngajawab ari teh ngopi rikat buru-buru jiga teu eling. Tukang euy kuring basa rek init gawe ka dieu. Kuring teh pan megat di tukang buah. Pas dirinya teh aya awewe nu dijamret. We eta teh jamret teh soak begitu ge kan ku kuring langsung dijajak we jamret nama tuala kaya langsung Ciret. tapi lain eta nu matak nineung ka kuring nama nu kaya ge ka Ulah teh pas weekend kantong kamu eta. Pas udah. Ieu. Neng teh. Jual maneh teh masuk nyebut. Nuhun. Ade urang. Raya langsung. Ibaratkeun mah mun ningali eta ningali seplak. Ngaruy we. Geulis eta awewe euy. Pasti. Kayak orang teangan we babarengan lah, rata tanya we ka tukang buah di mana imah nama gampang. Masalah eta mah. Geus peumeureun amis. Kasbon heula cug jeung Kang Awan. oh iya Kade tong lila. siap Mana itu?
atuh lieur. Ih, bogoh atuh. Atuh dah bogoh. Ih, bogoh atuh kumaha. Jawab atuh ih. Cicing atuh. Ih, jawab. Dalan. Ali, si itu. Buat siat ali. Gila, aduh. Di mana hari mana kulila anu amis? Alhamdulillah Lud, pagawean teh geus angeus. Kang aduh alhamdulillah pisan. Yuk balik. Ayo. Kala Lud, mending ge maneh mah tong balik ka imah maneh. Ngilu we ka imah urang. Nah, Meh apal maneh imah urang kos kumaha. Hayu wae, Wak. Heeh. Ayo tuh. Assalamualaikum. Nyi, ya awi. Terus sono ka nyi. Ya kade nyanak cai. Rencangan. iya Kang bumi akang teh. Ku keren yang bumi akang teh. Artinya heuh. Dina Hadenya. dina segi interior lagi halus kieu. Subhanallah bukan nama. Atunya heuh seteh. Akang keren. Urang atuh coy, piraku butut tek bilik imah urang pirah teu harti ku akal. Kayaknya burungnya. Asa pernah ninggal? Tah ieu Lud pemajikan akang teh. Naon? Lud, sia kunaon Lud? Laras, di mana sia Laras? Wah guna pisan jadi aji teh. Siga nu hayang diceritakeun kakak ku aing. Lud, udang Lud. Laras. Mana gimana wae? Nah, ali deh keluar saja. Goroan yang berang. Kunaon ari mani pingsan sagala. Atuh dakang penyatelin pamajikan akang anu basa ditulungan ku abi teh. Oh tetep penjikan akang. Heunuhun we geus pangnulungankeun basa di jamret. Pan maneh mah jawara. Piraku ku cinta eleh, gampang neangan di jawara mah. Anger atuh Kang, jawara ge aya ku cinta mah. Tikelai. Hah aing mah. Ah sia mah. Da masya Allah.